salat syaur ulama mutan nabi hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat ayat 3 huruf naon wae teh shod lam ta shod teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun pas tukang salat mah ngomongna tuh ailamna kan ailamna teh layinul qalbi naon hartosna hartina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah tawado kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta teh eta na teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener salat syaur ulama mutan nabi hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat ayat 3 huruf naon wae teh shod lam ta shod teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun pas tukang salat mah ngomongna tuh ailamna kan ailamna teh layinul qalbi naon hartosna hartina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah tawado kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta teh eta na teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener salat syaur ulama mutan nabi hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat ayat 3 huruf naon wae teh shod lam ta shod teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun pas tukang salat mah ngomongna tuh ailamna kan ailamna teh layinul qalbi naon hartosna hartina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah tawado kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta teh eta na teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener salat syaur ulama mutan nabi hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat ayat 3 huruf naon wae teh shod lam